Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalarasan ieu teh nuju teu acan dongkap korina urang langsung baik ku penceramahna penginten sekalian MC na ku jisi mugeuring urang. Yos ibu yos. Yos. Kiat keneh ieu. Iya. Ika tabuh sabaraha? Yang satu. Satengah tilu. Oh mawa simut tadinya. Hapunten dipayunkeun ku jisim kuring margi gaduh acara keneh kedah ka Palu. Andi sim kuring alim ka Palu teh sieun di Palu gitu. Sareng deui ayeuna tos malam Senin sunnah Rasul panginten gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Ilahi akrimni bihusni sauti wa nagmatin hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. As'adakumullah wa iyaya bimardatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nu ngajawab salam pangtarikna didoakeun sing badag pahalana. Amin. Nu teu ngajawab salam leuleumpagan wae kalah jajan sebelah didoakeun sing badag kuapna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arada ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqallah fahiya masiruhu wa mathwah. Fanas'alullaha fi hadhil lailatil mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullaha ayyahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Amin. Wa ayyajma'ana ma'al muttaqin. Amin. Wa ayyudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin. Bihaqqi sayyidil mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga sing karalam heula calikna
jagungna taleg heula bisi kabesekan nu kaluarna lain jagung kalah huntuna murang kali tong kaitu kadieu wae cokolot mah pamali bisi katincak huluna nini tong nunutan wae cangcang bisi ngencar bisi ngadahdir paehan teraskeun lanjut siap kemana qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim Allah gitu jadi ieu mah para reditnya qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Apal surat eta apal? Mangasarang. Sok ngaji Quran tara. Sabaraha juz sajamna? Sabaraha juz? Astagfirullahaladzim maeha 31 juz cenah. Maka sarang-sarang surat Al-Baqarah ayat 6 Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hebat di dieu mah budak leutik na tepukan budak leutik. Dia bakal menang hadiah ti palurah. Duit 1000 ku genepan. Ibu-ibu teu maca teu arapaleun. Sebelah teh hayang 5.000-an. Baso hayang 3 mangkok. Ngaji Quran repet. Wah. Aceh ulah sok kitu cenah ibu-ibu ge bisa ngaji Quran mah. Ibu-ibu lah. Siap. Kumaha, Bu? Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga sateuacan ditaraskeun urang sami-sami heula bersolawat memanjatkan rahmat kepada baginda tercinta
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Asqiya. Assalamu alaik sing pas atau sing bareng kadangnya teh hayu urang balik mangyaya ayeuna. Sallatullah salamullah barang-barang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, 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 ala yasin habibillah. Seribu kali deh. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Turung tumpak ting ting. Rameta rameta rameta. Teruikan. Teraskan. Puja nu jadi panghias rasa, puji nu jadi panghias ati, urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel langit sareng bumi, di darat sareng di cai. Sholawat beserta salam mugia tercurah limpahkan kepada sosok baginda termulia, junjunan alam dunia, kersana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tabi'in atba'ut tabi'atna. Alhamdulillah dugikeun ka urang ayeuna senantiasa ngantos-ngantos syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapilenggah anu puji simkuring sangat dipika hormat para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad ustadah sadayana, mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir jeung batinna, diberkahkeun rizki jeung yuswana, mudah-mudahan sing janten insan anu budimanna. Amin. Oke kapilenggah nu puji simkuring sangat dipika hormat kersana pun paman Bapak Lurah, alhamdulillah berkat fadilah wasilah mantena jisim kuring tiasa ningal nu gareulis di ieu partempatan. Amin. Aya nu gareulis aya mung nini mah mung mangga nu geulis catat WhatsApp abdi 085 322 406 282. Tah eta teh WhatsApp di simkuring nu geus 3 tahun kablokir. Alhamdulillah di simkuring tiasa silaturahim berkat Bapak Lurah anu janten lurah terhebat di Kabupaten Garut. Tepuk tangan untuk Bapak Lurah. Urang teh kudu sing tarik muji, sing tarik ngeprok, medi bereng Bapak Lurah. Nini nu calangap bungkul mah moal mali bere paling gede alungan ramat ku balurahna meureun jigan.
oge teu kakantun Bapak MC painten hapunten. Alhamdulillah mantana parantos mimpin acara didami-dami dianti-anti kurang tikawin anjeuna ngawitan ngabuka dugikeun ka Jisim Kuring ayeuna. Doakeun mudah-mudahan ieu Bapak MC sing panjang yuswa seueur milik rezekina nyesepna sing teu eureun-eureun ngarepeng ngarenghapna ulah eureun-eureun. Amin amin mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge nu ku Jisim Kuring sangat dipika hormat sadayana masyarakat nu aya di lingkungan Masjid Nurul Huda. Mohon gitu. Ai nurul teh cahaya, ari huda teh hidayah. Mudah-mudahan ibu doakeun ieu sekalian sadayana anu aya di sekitaran Masjid Nurul Huda sing janten kengeng cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu teu boga duit sing buru-buru boga duit. Nu teu boga mah Bang Tarik na nyebut amin ge. Nu jomblo mudah-mudahan sing payu. Ibu urang mah tos nikah raos ibunya tos malam pertama jomblo. Iya jomblo. Jokowi geus 2 kali mohon menetap janten presiden 2 periode hampir 10 tahun dan kalian masih jomblo. Aduh kasihan deh. Miskinun man laisa lahu zaujatun. Orang miskin bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang miskin yang tidak punya wanita. Ada truk aja gandengan. Peraku awak kurang genut siga truk. Gitu. Doakan mudah-mudahan ieu putra-putra orang ibu calon regenerasi ulama kiai penopang ieu desa. Mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh tur solihah hormat kanu janten sepuhna taat ka Allah sareng rasulna hormat ka sasama papada kaula janten jalmi anu cager bager bener tur pinter. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tinggal jam itu Kulan lami kene mohon wani mayar mana siap. Apunten Jisim Kuring engal kene uleman tadi teh rusuh ka dieu teh tabuh dalapan sugan teh geus dimimitian mohon hanas teu nangkep heula pun bojo bieu teh gitu. Alhamdulillah dongkap ka ieu pertempatan aya dina kalangan salamet. Amin. Doakeun ku ibu mudah-mudahan Jisim Kuring sing salamet uihna, sing panjang yuswana, mudah-mudahan sing berkah. Alhamdulillah enjing Jisim Kuring bade taras ka Garut diulang lain rek ulin jalan-jalan gitu. Mudah-mudahan ibu sing manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Pak bogoh ka ibu bogoh ente kapan majikan teu bogoh bu bogoh ka bapak bu bogoh mun loba duit salakina mun salaki teu mere duit mah pret kudu bogoh leres teh. Lamun di imah segala rupa ayah cici kurang teh mawa duit loba ya sabaraha cenah Kang 200.000 alhamdulillah yuk akang kurang ka kamar ditangkep di kamar pas ningali tudung saji oge ibu dahareun teh marema mohon gitu. Tapi lamun masalaki balik di kebon balik dagang teu mawa naon-naon muruku sunu nage 5 tahun ibu cici hampura akan teh dagang seblak teu pati payu nah cenah Kang dagang seblak teu payu cenah Kang gerobak naragrak mawa duit cenah Kang teh
mau katel nggak goler datang ke dia. Coba naon-naon sih Kang, henteu mantap daya kakak itu. Aku tidak sudi mempunyai suami seperti ibu. Tepuk tangan oke. Laras ibu laras. Pas ka imah ge ditingali tiung saji, naon-naon cek urang teh. Dahar moal ieu dibukakeun ke tiung sajina jojodo. Masa teu masak cicih kan teu mere duit maletakan jojodo gitu. Anu kitu aya man dzalamat zaujaha wa kallafathu ma la yutiku wa adathu la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Apabila ada seorang istri yang menzolimi suaminya dan memaksa suaminya padahal suami tidak mampu, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan dilaknat oleh malaikat adab. Apabila turun malaikat rahmat dan mereka melaknat, maka siap-siap seluruh harta kekayaan kita akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang malaikat adab, maka akan segera diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sieun teu? Sieun teu? Sieun. Matak buru-buru sing hormat kanu janten caro ge geus caro ge direbut batur mah ceurik sia. Rasa buru-buru kabogoh teh sing nyaah sayangi. Rasa pandina WhatsApp nage ayah umi. Wah, padahal can kawin eta teh. Komo istri mah WhatsApp nate my hubi lope geber. Di tempat teh beungeut ngasugan teh geulis jika ponori apa teh geuna. Di saat masih ada kita mencampakkan, di saat sudah tiada kita terasa ditinggalkan. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh Bang Toyi, turun tumpak ting ting bang. Ayah begitu ayah. Sok buru-buru sing nyaah kanu janten pojok, sing nyaah kanu janten caro. Oh, lu lumpangan wae ka mana atuh diu. Ieu Ariel keur dakwah Ariel ya. Kumaha? Jajan ayo jajan. Lieureun indungna jajan wae. Duit keur meuli gas jajaneun. Isuk bapak maneh karunya. Wah suluh di mate Udin. Suluh Udin suluh. Aduh, wah iya, bias gitu iya, bener bias gitu ya, bias gitu bias. Atau jadi mau yang serius? Mangga. Ibu sing calikna sing raos. Sok pameget calikna sing raos. Murang kalih sunatan deui geura dedek cicing ngerasa. Teraskeun ibu. Tos uninga ka jisim kuring teh acan? Teu acan. Di sim kuring namina Mufti Muhtadin. Biasa sok dipanggil Afgan. Sanaos huluna gede ciga dawegan.
di simkuring linggih ibu ti kampung Cigedug nyata ti kampung Desa Kolot di simkuring malah izin cenah ayeuna mah kudu sing bener-bener neangan ustad bisi ustad abal-abal di simkuring ge bisi abal-abal bisi produk Cina henteu tinggal we ku ibu laraina hideung lain produk Cina lain di simkuring. Insya Allah di simkuring mah produk ori mun HP mah tam mun gitu tuh cara maneh hadam COD meuli teh HP 50.000 dibeungkeut ku karet jadi geuning nyaen gitu aya itu insya Allah ori di simkuring linggih mati pasantren Al-Quran Al-Barakah pun Bapak Kiai Haji Aab Syahabuddin alhamdulillah di simkuring kia-kia ge tos pajeng nikah ka putra pun Bapak dibarukai pasantren Ma'ruful Hidayah pun Bapak Kiai Haji Idang Busrol Karim pun biang Haji Iis insya Allah di simkuring mah ramana Kiai boga pasantren inungna Kiai boga pasantren termasuk dari pun Bapak Kiai Haji Idam Busrol Karim ge mertua eta teh Kiai gaduh pasantren insya Allah teu abal-abal di simkuring mah 20 tahun masantren oge gaya teu gaya alhamdulillah di simkuring teh nuju unyu-unyuna margi engel kene nikah nuju raos kekenging tarik teuing nu jomblo hawatas ke di imah bisi cokbun hawatas ya gerah nikah maraos kade aduh akang ulah bendu neng gaduh nomunu sanes bolu sanes tahu ieu mah daging nu hipu eleh isim goreng teu aduh eneng ulah rewas akan gaduh anu heuras kaluarna jam 11 bijil heran jiga cai bea aduh akang gening nikmat najan urat asa pegat kade ulah wakang ngejat ramun neng encan bu siat bu siat itu lamun tos nikah kumaha nu can nikah guling deui panto deui unggal peuting nangkep guling unggal peuting ngaletakan panto cok bun deui cok bun aduh punten ibunya punten kumaha tuh da ayeuna mah mun teu ngabodor teu payu dakwah teh mun kitu ari hayang ngamodor ari amplop ipis kumaha tepuk tangan bu ulah ganeng jan tekeng ganeng kakara 5 tahun di simkuring dakwah kakara neme ayeuna dianggap japati biasanya ngameh rame gitu rame ayah ngaji ayah balik dus hapunten panitia tarik teuing hapunten dangukeun gitu naon di mana cenah ieu ajengan teh latar belakang ih punten di simkuring masantren 20 tahun kade Pak
pun Bapak pesantren Al-Quran khusus membidangi ilmu tajwid. Upami bade pesantren mangga bade ka Cigedug pesantren Al-Quran. Upami bade hoyong sareng sakola mangga di Mertua di Kiai Haji Idang Busrol Karim Ma'ruful Hidayah pesantren sareng sakola. Insya Allah ahlul ilmi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan hanya ilmu agama, di Simkuring juga tamat mengecam ilmu sekolah. Di Simkuring SMA di negeri, alhamdulillah ayeuna ge kuliah di negeri tos tamat. Kamari kuliah S1 nyanak di Universitas Undip, Universitas Diponegoro. Nyata Universitas Pangeran Diponegoro. Di Undip di Simkuring ngali S2 ka Unpad, Universitas Pangeran Diponegoro kene. Di Unpad di Simkuring ngali ka UIN S3 Universitas Islam Negeri Pangeran Diponegoro. Di UIN di Simkuring ka UI Universitas Indonesia jurusan Pangeran Diponegoro. Terakhir di Simkuring ka Garut kuliah lain calo angkot. Makanya mangga bade ngulem di Simkuring kudu ti sabulaneun ti ayeuna keneh. Kira-kira lamun di Simkuring dakwahna isuk ke ka imah gitu. Mangga bisi teteran Cigedug ibu kantun angkat ka Cikajang engke didinya aya kaum belok ke kiri lurus nuruk tuk teras tah didinya ibu aya kanang sapi. Teraskan ibu teraskan. Alhamdulillah di Simkuring ka ieu pertempatan diniatan bade silaturahim. Bade ditampi silaturahimna. Mudah-mudahan sing manjangkeun yuswa oge sing manjangkeun rezeki anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus geus seriana mah mohon ayeuna urang ngajina. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sayaptosna jalmi nu teu ngaku kana ayatna Allah jeung jalmi anu teu ngaku kana ayatna nabi sawaun alaihim eta sarua bae aanggartahum rek ku urang dibere peringatan am lam tungdirhum atawa ku urang teu dibere peringatan la yu'minun pasti tetap moal daek percaya. Orang yang tidak mengakui akan keesaan Allah, orang yang tidak mengakui akan kenabian Rasul, diayakeun ku kumaha wae oge, rek diperingati ku muludan, rek diperingati ku rajaban, la yu'minun, tetap boleh iman ka Allah. Tetap moal mata percaya ka saha? Ka Rasul. Saur panitia teh yu urang ngayakeun muludan danana yu urang ngumpulkan urang onang ajengan nu kasep di Cigedug. Lamun aya jalmi nu bener-bener iman ka Allah percaya kana kenabian Rasul buru-buru ngimankeun buru-buru ngayakeun maulid Nabi. Tapi apabila ketika diajak ku urang kangge angkat maulid Nabi, iuran untuk maulid Nabi, menyumbangkan seluruh harta dan materi untuk maulid Nabi, mereka hanya lalai, mereka hanya diam, tersipu kata dan tersipu malu, berarti orang tersebut dipastikan la yu'minun,
tidak benar-benar mengimankan kepada Allah dan Rasulnya. Maka alhamdulillah ibu orang biasa ngayakeun acara maulid Nabi ieu, berarti orang tos direkan ku Allah hiji jalmi nu bener-bener ngimankeun ka Allah jeung bener-bener ngimankeun ka Rasul. Bu resep mauludan teh resep teh resep. Lamun di tiap kampung mah mauludan teh sok aya acara perlombaan lagi rupa-rupa, aya lomba manjat senok, aya lomba ngasupkeun hulu salaki kana botol, aya lomba ngadahar karung, hayanya segala rupa diaya-aya untuk memeriahkan maulid Nabi. Itu semua dalam rangka untuk mengorbankan seluruh iman orang ka Allah jeung Rasulullah. Sok sing rame apakah budak rek milu balap senok, budak cicing senok nu balap, mohon gitu, atawa budak rek milu panjat pinang, sok we. Jangankan memanjat, meminangmu saja aku sanggup. Larasa ibu, larasa. Baheula ibu aya waria ngilu panjat pinang geus nepi ka luhur teu dicokot wae hadiahna teh, cek dihandap teh sia teh atuh turun batur encan tong di luhur wae. Kumaha cek waria, gak apa-apa cin, gak dapat hadiah, yang penting gesekannya cenah. Mohon gitu, silahkan semuanya, berbagai kalangan, baik lelaki, wanita ataupun waria, silahkan untuk berbahagia menyambut kedatangan dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Jang, Neng Lin Ujang, Neng Ujang gitu ya. Lamun pameget ibu mohon, pameget mah disebut nage almarhum. Lamun maot, mun istri almarhumah. Lamun waria maotna disebut naon? Disebut naon? Hah? Aluminium. Lamun waria maot disebut mayit. Nya waria disebut aluminium, meureun katel waria teh. Maot teh dikuburkeun digosok ka di kumah. Laras ibu laras tah. Silahkan menyambut baik akan kedatangan dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bo, terang teu nabi pertama nulungsur ke alam dunia saha? Nabi Adam. Bojona Nabi Adam saha? Siti Inul deh. Eta mah Siti Inul mah tukang goyang gitu mah. Bapak moyang kita dan nenek moyang kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa, sebelum keduanya diturunkan oleh Allah ke bumi, maka keduanya melangsungkan pernikahan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ingin menikah, maka dilarang oleh malaikat. Kenapa? Karena harus membaca dulu sholawat kepada Rasulullah sebagai mas kawin pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa. Bo, Nabi Adam wae oge dahulu kala sawaktos penak jeung Siti Hawa, Nabi Adam kawaktos kapungkur nikahna ka Siti Hawa di sawarga. Mas kawinna teh ibu maca sholawat ka Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam pun memuliakan Rasul. Piraku urang nu lain nabi acan teu ngamuliakeun ka Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti urang sadayana
Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Sayyid Abdullah teu kalah kana pincuk sholawat heula ayeuna mah engke pincuk mah engke wadahan kana dus kerajengan pincuk mah mangapunten teu kenging waka dibagi kurang dakwah heula mohon kita mohon bisi engke teh geus dibagi mah kalalabur laras ibu laras tah mangasaran Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi Hei budak saha ieu hari ujang engko pungkur nuju lahir teu dibedong gitu doakeun mudah-mudahan ieu sing soleh murang kali beuh ngasarang Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia titipin bareng Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun na di Mekah wengi